Apa tuh bisa lamun cuci mulut teh ulah make rokok? Pakai kurma atuh bisa kitu meureunnan. Ngaras sehat jeung hemat. Lima rokok rokok. Geus Bu, ku Bapak geus dicoba berkali-kali. Angger we Bu, tetep teu bisa urung. Pak, bisa tuh sih lamun ngarokona rada dikurangan gitu. Ieu teh mesti kurangan Ibu. Ayeuna mah sabungkus, sabatang. Ayeuna mah ieu teh panjang. Panjang saya Bu. Ayeuna geus jadi pondok. Tuh kan Pak, batuk-batuk wae geus apal racun masih kene dihisap Bapak mah. Sebenarnya Bapak teh da geuleuh pisan ka nu rokok teh. Nu teh Bu. Tapi lamun Bapak dulu pabrikna kan Bapak engke asup penjara Bu. Jadi Bapak teh dulu teh hiji-hiji ngara aman kan Bu nya. Masa bodoh ah. Isukan orang ke kantor asuransi we. Hah? Ya, kejam banget sih Bu.